Waktuan ciges salin jinis jadi peuting kebiut ireng jeung si Keling akhirna tepi ka salah saji pilemburan nu kapaksa harita leureuh heula malah milu mondok di salah saurang pangeusi eta lembur. Nu kadatangan ku kibuyut ireng teu bisa nolak sigana teh. Sabab sikep jeung caritaan kibuyut ireng ngandung daya sima anu ngajadikeun pribumi susah pikeun nolakna kana maksud jeung harapan kibuyut ireng. Malah meme sare kibuyut ireng si Keling jeung pribumi nu kawilang salaki jeung pamajikan nu geus kawilang kolot harita pada ngarobrol. Kadenge kibuyut ireng nyarita. Didenge-denge henteu ku dewek teh waktu tadi asup ka jero ieu lembur mangsa wanci geus burit cenah di dieu teh kungsi diranya ku karaban setan roban dina waktu ka tukang. Bener eta teh. Leres kibuyut ireng. Ngan harita teh pun anak nya waktu keur acan boga salaki ditulungan dibebaskeun tina cangkraman setan reweg teh ku Jang Rawing nu sakaligus ngaruntagkeun karaman setan roban. Cek lalaki kolot pribumi ngajawab pananya kibuyut ireng. Si Keling nyerenge seuring ngareret ka kibuyut ireng bari terus nyarita. Nya, Bapak Wing mah di mana-mana ge pada nyebut ngaranna jeung warawuheun ceuy. Bapak Wing teh teu jagoan euy. Hebatnya Bapak Wing. Ye cing jemper lagri. Mantap kakak nganggu dewek anu keur ngobrol euy. Jadi karaman setan roban runtagna teh ku si Rawing nya. Lamun gitu mah ku ukuran ilaing jago nu ngaran si Rawing teh keur alam kiwari mah kawilang jago tanpa tandingan meureunannya. Pribumi kacanemalan si Keling nu nyarita. Nyaho, atuh Bapak Wing mah can aya nu bisa ngelehkeun we. Wah, Bapak Wing teh atuh pek tanyakeun ka sadaya. Bapak Wing pasti loba nu nyahoon da, beken. Nu mata ke lamun maneh jadi tarung jeung Bapak Wing pasti rame euy. Nganu lah nyeri hate sia mun maneh elek. Kibuyut ireng ngageremet jero hatena. Ngaran si Rawing geus sababaraha kali kadingi ku aing pada ngagul-ngagul jeung pada nyebutkeun jagoan. Beuki tambah penasaran diri aing hayang bisa buru-buru tepung. Dihareupeun si Keling aing kudu ngabuktikeun yen si buyut ireng mangrupa jelema hiji-hijina nu pantes disebut jago di antara sakabeh jago. Ningali ki buyut ireng ngahulang si Keling gancang harita nyarita deui. Mana kunaon ceuy? Geningan kalau tengah ulang kitu teu percaya mun Bapak Wing memang jagoan. Mana pasti penasaran yang geura nyoba tarung jeung Bapak Wingnya. Cek Wingnya Pak Wing teh teu jagoan euy. Pribumi loba silih teuteub eta salaki jeung pamajikan teh. Nyara kawilang kakara meureunna ningali budak lalaki saperti si Keling nyaritana ka kibuyut ireng bet siga kang sapantar we. Sedangkeun kibuyut ireng harita kalah kaseuri bari nembalan. Memang dewek beuki panasaran hayang buru-buru tepung Keling. Sangkan gancang aya kapastian saha nu leuwih punjul elmu danina alam kiwari euy. Tapi dewek boga kapastian sanajan si Rawing Bapak Ilaing geus ngawaris elmu sinur alam. Tetep moal mampu dulu. Baheula dewek satanding satata jeung sinur alam. Upama bantro kakuatan teu oleh imbang eueuh nu ele eueuh nu meunang. Anu saterusna dewek lunta pikeun nyiptakeun ilmu olahan hasil tatapan nyata ilmu weduk ireng jeung muarah baraja. Gue lain geus ka Bandungan. Kumaha kampuan eta ilmu dewek? Si Keling katingali cicing. Memang aya rasa salempang oge dina hatena si Keling sok sieun bener bapana nepikeun ka eleh wawasen ku kibuyut ireng. Tapi si Keling gideug sorangan bari nyarita deui. Moal ki euy. Moal Bapak Wing kaya kaku mah pasti menang euy, moal bisa eleh ku maneh ki. Najan mani boga ilmu weduk ireng juru jeung muara baraja ge tapi ilmu Bapak Wing mah rane euy. Buktikeun ku maneh ki euy. Nu mata ke pasti ku dewek dibuktikeun Keling.
Pikeun alam ayeuna kayan dewek geus eueuh pantarna euy sokomo sinur alam geus tinggal ngaran. Wayana kitu upama mangke bapai lain sirawing bantrok kakuatan jeung dewek geus bisa dipastikeun dewek nu bakal unggul teuing. Bandungan ke dina waktuna nu penting ayeuna urang kudu bisa menangkeun heula kembang pancawarna. Tengah arti wing mabet jadi kudu menangkeun heula kembang pancawarna. Pada maneh arek kawin jeung anakna Ki Jaya Raga marenanya. Bekian ka awewe maneh mah euy. Lain gitu dulu kering. Kembang pancawarna moal jadi udagan para jago nu datang tinggal temat lemah lamun teu ngandung tuah kasakten. Jadi kembang pancawarna sajabana ti bisa ngubaran anakna Ki Jaya Raga bisa dijadikeun kakuatan tambahan teu beda ti jimat anu lainna deuleu. Jadi mun kitu mah teh kembang pancawarna teh lain ngalukur keur ngubaran wungkul meureun nya kieu euy. Lain deuleu kling. Dewek berjadi ngobrol jeung ilaing keur ngobrol jeung pribumi apaan ieu teh. Ayeuna dewek hayang nyaho pribumi. Kumaha sanggusna ti kajadian baheula aya sok datang di ka dieu nu ngaran Sirawing. Ki Buyut Ireng neuteup di ka pribumi ngajakan ngobrol. Ari pribumi harita teh gigi deug. Bari ngawalon sedengkeun awewe kolot nama terus ngoloyong ka tukang reka dapur sigana mah. Puguasana teh geus teu kungsi tepung deui jeung nu ngaran Sirawing teh Ki Buyut. Da harita mah atuh teu sirikna jadi sabiwir hiji sanajan ayeuna oge nya kitu eueuh anu teu wawuh ka ngaran Sirawing. Ki Buyut Ireng panonna rada muncareng ka pribumi anu pikeun pribumi mah jadi ngageter hatena. Manggeus deuleu montong make jeung muji-muji wae Sirawing sabab Sirawing moal lila di makalangan di alam kajawaraan. Dewek teu hayang ngadengit deui jalma nu muji-muji ka Sirawing. Karti si Keling ngareret ka Ki Buyut Ireng bari nyarita. Kitu maneh mah kieu. Bet ngomong kitu ningan bebas euy. Teu naon jalma nu muji ka Bapa Wing mah. Maneh mah nyeri hate meureunanya. Tong kitu maneh kieu euy. Amun rek ama ka Wing sabab Wing nu sok muji-muji ka Pa Wing mah. Ki Buyut Ireng mun deuli ka si Keling. Tapi si Keling kalah ka malik mencrong. Ki Buyut Ireng teu lila kituna teh sabab terus nyerenge seuri ka si Keling. Tong babarian deuleu lamun hayang jadi jago tanpa tandingan Keling. Dewek mangan ukur hayang nyaho kumaha kayaan hate ilaing Keling. Nu matak dewek ayeuna masih keneh teu yakin kana caritan ilaing Keling. Teu yakin kana caritan Wing kumaha kieu? Oh, pamangke bener yakin Bapa ilaing Sirawing eleh ku dewek. Na bener ilaing daek jadi murid dewek. Milujeng dewek nu tang tumeureunnan kudu papisah pajauh jeung indung bapa. Ari sabab ayeuna kadenge sarta kabandungan ku dewek ilaing masih keneh boga perasaan hormat. Hormat jeung nyaa kana jadi bapa geuningan euy. Maneh mah belegug sia ki euy. Nyaho atuh Wing hormat jeung nyaa ka kolot. Ngan Wing geus janji apan ka maneh jadi janji Wing moal nepikeun ka bohong ki euy. Nah ilaing bisa kitu papisah sarta pajauh jeung indung bapa. Nah make teh daek. Wing apan ngomong ka Ibu Saraswati jeung Pa Wing. Rek guru ka maneh, sabab maneh leuwih jago tibatan Bapa Wing. Tapi inget deui ka Ibu Saraswati jeung Bapa Wing, maneh mah bohong wae ki euy. Cenah urang rek ka tempat gempar karoban nanyakeun Ibu Saraswati, tapi henteu deui waduh maneh mah. Tenang Keling. Upama urusan kembang pancawarna geus beres, mangka sagala rupana bakal lancar deuleu Keling. Nah, lain teu hayang kembang pancawarna nu ngandung tuah kasakti nu bisa dijieun jimat. Ongko hayang jadi jago nu teu bisa dielehkeun, ha? Nya geus kitulah, teu naon-naon. Beuteung kukurubukan ki euy. Lapar barudan geus kasak ejonya mah nya. Si Keling neuteub ka pribumi atuh pribumi teh. Era aya si Keling ngomong kitu teh. Ngan kita tadi oge memang loba kerung kaget pribumi teh ngabandungan obrolan si Keling jeung Ki Buyut Ireng. Anu tetela geuningan si Keling teh anakna Sirawing. Pribumi neuteub ka si Keling bari nyarita. Tenang Ujang, si ma eukeur di dapur, eukeur ngagelekeun sangu sigana mah. Duh, hampura we nya. Dari sugan teh moal aya nu sumping atuh, ke daguan heula. Da moal lila deui ke nya, kurarasaan mah sakedeung gigi asak. Heula syukurlah hari ngarti mah.
Ari urang ke tempat tujuan teh jauh kene teh kiai. Lila dengan aing mah ka Gunung Halimun teh nya kiai. Nyaho atuh da lain lampas sakedeung kodong geling. Ngan ku cara urang mindeng lumpat jeung lempang gancang dewek boga keyakinan. Urang tangtu bakal tere tepi ka tempat nu dituju. Ngan ilaing upama engke geus tepi ka Gunung Halimun, omat kudu nurut kana parentah dewek ling. Kusabab urang bakal ngambah ke tempat anu sanget deh. Bakal ngambah ke tempat anu sanget ka ati ku silaing. Dedemat-dedemi siluman-siluman silmin bakal aya di dinya deuleu ling. Mane mah tong ngisieunan kawin kiai lah. Aing mah moal sieun ku anu kitu ki bantingnya kawin. Teu bisa dibanting gitu bae ling. Makhluk gaib teu sarua jeung makhluk nu katingali ku panon deuleu. Contona waktu maneh ngangkat batu kalingga kalah kamojan geuningan sabab ngancik kekuatan gaib dina eta batu kardi. Si keling cicing tenembalan. Memang manehna kudu ngaku upama harita henteu nurutkeun kana amanatna Ki Buyut Ireng. Geus bisa dipastikeun pamohalan bisa ngangkat batu kalingga sabab manehna geus beak dengkak ngetrukeun kabeh kakuatan jeung elmuna, tapi batu teu bisa dijungjungkeun ka luhur. Si keling cicing tenembalan. Memang manehna kudu ngaku upama harita henteu nurutkeun kana amanatna Ki Buyut Ireng. Geus bisa dipastikeun pamohalan bisa ngangkat batu kalingga sabab manehna geus beak dengkak ngetrukeun kabeh kakuatan jeung elmuna, tapi batu teu bisa dijungjungkeun ka luhur. Si keling harita ngomong jero hatena, bener omongan Ki Buyut Ireng teh amun uing harita teu nurutkeun kana parentahna manehanna bilang kaangkat batu kalingga teh. Tapi Bapak Uing bisa ngelekeun Ki Buyut Ireng sigana mah. Pira aku Bapak Uing nepikeun ka eleh ku Ki Buyut Ireng mah. Kunaon mah ribet ngahulang gitu keling. Mikiran naon euy? Mikiran hayang buru-buru menangkeun kembang pancawana euy atawa keur mikiran upama dewek ngadua wesen jeung bapak lain. Mane mah nyahoan bae ki euy. Uing memang keur mikiran kajadian nu bakal lumangsung euy. Amun maneng ke tarung jeung bapak Uing, nepikeun karubuna karunya euy ningalina meureunnan. Wek bae rek ngomong naon oge keling. Nu penting deuleu kanyataan ngan terus terang lamun nepikeun ka bener dewek eleh ku sirawing bapak lain eureun dewek jadi jelema. Rek eureun jadi jelema. Terus mana rek jadi naon ki? Jadi kuda atawa jadi muning? Si keling bet ngeunah ngomongna teh. Pribumi oge nepikeun ka kerung atuh lantaran kaget malah manginggiskeun sok sin Ki Buyut Ireng ngabanting si keling. Tapi Ki Buyut Ireng teu ngarasa kasinggeung hatena. Kalah kangeh kaya seuri bangun anu suka ngadengit caritan si keling seperti kitu. Dewek eureun jadi jelema artina leuwih hade dewek kojor sabab hardina deuleu hasil olah tapa tahun-tahun lamun dina silsilanana ilmu dewek aya nu mangluhurnan, aya nu ngaluhuran. Sarta ai lain teu nepikeun ka jadi murid dewek. Kudu kumaha kalaku kumaha ge lain kudu jadi murid dewek ling. Meniku keukeun mane make euy. Kumangkala buktina we ari cek uing mah. Ayeuna mah pikir we kumane ki amun bapak uing leuwih jago tibatan maneh. Karena uing make guguru ka batul, bener teu? Bapak uing ge geus nurunkeun ilmu sabagian dina waktu kamari-kamari. Mane mah kawas nu lieur bae. Memang dewek keur lieur euy. Sabab sakuduna mah teu kudu ngarandapan kikieuan sagala rupa deuleu loba nu hayang jadi murid dewek. Tapi batin dewek geus ngabejaan. Eueuh dipawaris ilmu dewek ka jabati lain geuling. Pribumi awewena nu mangrupa awewe kolot harita datang dinyampeurkeun bari terus nyarita. Oke sakedap deui Ujang sangu teh asak hampura we ari sugan teh moal aya tamu nu datang atuh. Heungan nya kitu da di dieu masa kieu buktina geuningan Ujang. Pribumi awewe teh ngareret ka si keling nyerenge seuri bari nyarita. Teu naon mah. Nu pentingna mah aya kejona we lah jeung usin. Yang belum asin atawa belum daging hayam oge daek uing mah. Kadengi Ki Buyut Ireng harita nyarita deui. Betaru dang itu dewek mah geling. Di lemur aya wahangan teh euy. Geus tilu poe itu mandi lamun teu salah mah yo.
Di mana di walungan herang caina pribumi? Kibuyut ireng ngareret ka pribumi. Anu direret mangrupa pribumi lalaki na harita nembalan. Oh, na puting-puting ki atuh bet rek siram sagala rupa Kibuyut. Pugu tiris ari kuring mah ieu teh. Aya walungan mangan rada anggang ti dieu. Antur dewek atuh euy. Ilaing rek milu mandi keling. Mane mah teu sarua jeung batur boga awak teh ki. Peuting kieu mah tiris keur nu sejen mah maneh mah kalah ka hayang mandi. Awakna maneh mah aneh euy. Moal uing mah cicing di dieu we kayak mun di dagoan lawing dahar ti heula nya ki. Oh, pek we kaynya bari oge dewek mah da. Geus rada kurang nafsu kana barang hakan teh euy. Ayo pribumi jajabkeun heula lobah mana walunganna yo. Ari geus nyah mah balik di bey laing maka dieu. Mun geus asak sangu sina dahar heula ta budak hidung teh. Si Keling bari nyengir harita jebi kaki buyut ireng terus nyarita. Kawas boga kulit bodas semaneki sakitu sarua jeung uing hidung Keling. Sok burukan ini teh ka ditu jang. Waktuna sare ieu teh kalah ka mandi maneh mah. Dasar. Ari pribumi nu lalaki geus teu bisa baha kapaksa harita bari kundang obor nganterkeun ke buyut ireng anu memang rada anggang tempatna. Di jero imah ngan ukur tinggal pribumi nu awewe kolot jeung si Keling da pugu sangu geus timus kalawan deungeunna saaya aya harita si Keling didaharkeun. Di warung imah di antara beleg-belegna peuting katinggal ieu jirim nu terus ngawaskeun kalabah imah nu dipake meuting ku si Keling jeung ki buyut ireng. Eta jirim nu cicing di tempat anu poek teh ngagerendeng nyarita sorangan. Bapak aing ki buyut ireng keur ini dianter ku pribumi. Hartina nu aya di jero imah ngan ukur si Keling jeung awewe kolot meurinan. Sanajan ti kaanggangan ku aing bisa kadenge obrolan nu lumangsung di jero imah. Kesempatan nu hade pikeun modaran budak setan nu ngaran si Keling. Rasakeun si kumaneh Keling. Aing si jalur rampang teu ridho si laing bakal jadi murid bapak aing. Malah bakal ngawaris ilmu bapak aing. Si Keling budak setan teh kudu diparagatkeun nyawana ku aing. Ngan ukur jadi panghalang wungkul geus ngarebut perhatian jeung kanyah bapak aing. Sukomo ieu anakna si Rawing musuh satru kabuyutan aing. Sing horeng eta jirim teh jalur rampang geuningan. Keteyap jalur rampang leumpang ke keteyepan taya sora anu kadenge da pugu lengka suku jalma nu geus masagi ku pangarti. Geus lila aing nuturkeun lengkah bapak aing jeung si Keling. Dalah aing oge hayang ngapimili kembang pancawarna. Sakuduna mah jeung aing jadi bapak teh indit, na lain indit jeung budak setan kitu patut. Dipodaran si ku aing peuting ieu keneh si Keling. Sapanjang si Keling hirup bakal tetep jadi gangguan pikeun diri aing. Kudu modar peuting ieu teh budak edan teh. Kurasaan mah geus pulih ayeuna mah kakuatan aing. Jalur rampang jelas boga tekad anu geus lila disidem dina hatena sigana mah. Keteyep lempang ke keteyepan beki deukeut kalabah imah nu dituju. Sedangkeun di jero imah si Keling harita jongjon we keur nyaleuhak dahar di barung ejeng ngobrol jeung pribumi awewe kolot teh. Ai narima saha ngaran euy. Uing jadi teu pugu ngobrolna di teh nyaho ngaran mah euy. Aduh. Alah, naai belum asina mah. Oh, emak nu katelah mah ini atuh salaki emak nu katelah mah Uca nu nyarebut mah Bah Uca jang Keling. Jadi mah imik jeung Bah Ucanya camik. Uca lamun dibalikeun mah jadi cau euy. Ari uing daang ari mah imik kan ningalikeun lain hayo dahar bareng mah. Sok we kainya ujang. Nyada mama wareg keneh atuh lain didenge-denge ku emak jadi ujang teh anakna si Rawing beunanya. Mama waas inget kana kejadian baheula di dieu waktu sok diranjah ku karaman setan karoban. Datang jang Rawing mah bapak ujang bet aman nepikeun ka ayeuna oge eueuh deui gangguan ka ieu lembur ujang. Bapak Wing teh kejagoan mah. Moal aya nu bisa ngelehkeun bapak Wing malah moal. Indung uing oge Ibu Saraswati daekeun kawin namun bapak uing teu kasep jeung jagoan mah moal daekeun. Minta minum mah, yang minum. Ya aya ujang caina. Tah urang kocelkeun dina keni ade urang mah. Aduh, tiis
ngeunah si kena. Jiring di luaring imah, nyata jalur rampang, katingali geus kekerot huntuna. Banget oge nyidem kagemes sigana teh. Si Keling kalah kakumaha ge kudu diparagatkeun nyawana. Tur dipicin bangkena di tempat anu rada anggang. Geus kitu kakara aing bakal nepungan jadi bapa. Tangtu bakal pindah perhatianana. Ilmuna bakal diturunkeun kabeh ka aing. Ilmu bedug ireng jeung muara beraja ulah nepikeun ka diturunkeun ka si Keling anakna si Rawing. Dasar aki-aki linglung boga bapa teh. Rek ngangkat murid ka anakna si Rawing musuh aing. Di jero imah si Keling keur ngaleguk nginum daharna geus beres sigana mah maimik ngan ukur neukeup bari ngupat jero hatena. Ngadenge kana obrolanana jeung Ki Buyut Ireng tadi mah jelas. Ibu dak teh sakanyahona jang Rawing manehna anya ini teh. Dalam teu kulitna hideung Keling ki mah pantes ieu rupa budak teh. Jeung bet manis sarua pisan di pakulitanana jeung Ki Buyut Ireng ngan ieu budak amun nyarita ka Ki Buyut Ireng sigana teh mani sangeunahna pisan geus teu tumpa-tumpa deui. Tapi anina teh Ki Buyut Ireng bangun suka jajauheun ka ngamek bet matak teu kahalalarti ieu mah ye. Si mah melong bae ka uing euy. Naon mak pedang ngalasna rada gede. Meni dipondohok si mama natari mung mah ari-ari mung orak ejo mah make mereda angka uing atuh. Ih, bet lain kitu Ujang. Mama melong wae teras inget ka Bapak Ujang, nyajang Rawing. Dajang Keling aya di dieu teh Bapak Ujang mah kapan meureunna teu nyahoeun nya. Sidikan uing teh keur neneangan jadi bapa jeung indung mah. Tepikeun ka ayeuna can pangi bae euy. Ngan amun geus pangi teh pasti Bapak uing bakal rame jeung si Buyut Ireng mah. Eueuh, waktosna geuningan parantos teh nyekapan. Atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara Dongeng Kiwari neraskeun carios Si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari permios.